Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka si Usin nungkup irung anu baloboran getih sarta saterusna ngalengak lantaran dibeupeuh deui hulu angeunna. Rob bangsal hapi sapara kanca nyampeurkeun nu geus tinggal loler teu walakaya. Gumilar ngarenghap keneh ngatur napas. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sabot kitu ti lebah jalan sedah urip, nyai. Kabireungeuh aya nu caang, beuki lila beuki deukeut ka lebah Gumilar. Si horeng pasar bini nyaeta mitohana Lurah Unan. Diiringkeun ku limaan baturna bari mawa obor. Maksudna rek lapor ka desa. Pedah peuting eta pasar bini kabongkaran. Barang-barang emas perhiasan dikukud kabeh ku si pancalongok panjang kokod. Buah ieu bangsatna. Ceuk bangsal hapi bari nunjuk ka si Usin jeung si Warma anu geus ngajarongkeng teu walakaya. Kalawan coba carita, bilang we Gumilar luncat karena palebah rungkun saliara urut nyarumputna. Ari bre teh aya buntelan. Gape ku Gumilar dicokot terus dibikeun ka pasar bini. Barang bre oge teu hamam deui. Eta teh buntelan bogana. Brai dibuka dicangan ku obor. Tetela ngembang boled. Eusina teh barang-barang perhiasan pasar bini. Heg saku-sakuna dirah-rah digaladah lantaran barang-barang teh loba nu eueuh. Gorehel we. Tina sakuna masing-masing kapanggih erloji kantong cap kucing. Jeung sababaraha hiji duit emas perakan. Eta kabeh masih keneh bogana pasar bini. Geus karuhan kitu mah. Yen si Usin jeung si Warma nu jadi bangsatna maranehanana terus we digiringkeun ka desa. Bangsal hapi sapara kanca kapaksa balik deui pikeun masrahkeun babandan ka Lurah Unan. Anu antukna rek balik teh teu tulus. Kapaksa maronok di dinya. Kahiji geus peuting teuing, kaduana kaburu lungse balas ujag-ajig. Katiluna memang dipentes ku Lurah Unan kudu monok. Itung-itung nuguran. Hariwang bisi aya deui batur-baturna nu rek ngadon sosoroh ngamuk pikeun ngaleupaskeun si Usin jeung si Warma. Ari pikeun Lurah Unan mah ku beunangna si Usin jeung si Warma teh lain deui bungahna. Puguh keur diincer lantaran kacida ngagalaksakna. Turug-turug deui
Dina beunangna teh tas maling ti mitohana pisan. Oge kacang kalakna ku Gumilar pisan nu nyaho dijurukeunana. Turug-turug kungsi ngaleungit aya 10 taun. Siga pisan datangna deui ka lemurna teh siga nu malulu we ngamankeun daerah cekelanana. Kanca dangu sadayana, maksud Aki Sidik mah hayang buru-buru maluruh anakna ka Cicalengka kaneg deui bae. Lantaran kapaksa kudu pipilueun aras urus masrahkeun si Usin jeung si Warma ka Kacamatan Sukawening. Lantaran manehna mangsal hapi Gumilar Katut Arman minangka saksi utama. Ngabarengan pasar bini nu langsung kabaud kana ieu urusan. Da manehna sorangan nu kapalinganana oge. Pasosore keur meneran hadepoena, Gumilar ngalantung jeung Arman diburuan. Tambah kesel terus we leuleumpangan ngarendeng duaan. Teu nolih kanu kerting tarempo kamaranehanana. Lantaran ku hasilna newak si Usin jeung si Warma anu geus kacelup dedengkot nu goreng kokot. Ka Gumilar teh jadi loba nu panasaran hayang nyaho komo para mojang parawan anu keur sesedengna bijil bulu mayang mah dina mangsa keur baleg tampele. Dina ngareretna teh teu samanea bari ngahaja maledogeun keletna sugan we bisa tembus kana jajantung si Jajaka Haderupa anakna Asmita nu dinangka pait mah teu dua teu tilu Bandar Areng nu jadi sainganana si Babah Gondok. Kanca dangu sadayana, waktu Gumilar ngaliwat ka hareupeun toko si Babah Gondok, kurunyung teh di jero toko aya nu bijil hiji budak ngora pantaran Gumilar. Taksiran umurna ge moal sabaraha geseh. Pakokolot Supa, si Tungka anakna si Babah Gondok nu kalahiran di Nangkapait ngan pagagedena dikirimkeun ka nagrina geus bujang datang deui ka Garut sarta muka toko peda di Jalan Pasar Baru. Jadi teu aneh lamun ngomongna teh balelol saperti bapana. Datangna ka Nangkapait lain ngan saukur nganjang biasa. Datu sirikna unggal poe sok papangih di kota. Ieu mah ngahaja. Lantaran aya bejana cenah nu jadi bapana aya nu nyiksa di Nangkapait. Ya sababna pangna waktu Gumilar jeung Arman ngaraliwat si Tungka gancang norojol lantaran geus dibejaan ku bapana. Waktu Gumilar jeung Arman baralik deui, si Tungka ngahakan cau Amon. Memang ngahaja pikeun nyieun salasah bibit buit pacengkadan. Cindek nama si Tungka teh rek nyieun gara-gara nyieun pucuk tigirang. Ngahagal narajang mah teu wani nyieun, sieun disalahkeun. Ongkoh manehna ge geus dibejaan. Pangna bapana patelak nepi ka ngajehjer teh memang salahna sorangan. Miheulaan nyebut-nyebut rampog ka mangsal hapi anu jadi akina Gumilar. Gumilar jeung Arman lar ngaraliwat ka hareupeunana kelawang we. Si Tungka ngalungkeun cangkang cau persis pisan rag-ragna teh kana tincakeun Arman. Tapi teu kapirosea lantaran keur cacarita bari leumpang. Are cek cangkang cau katincak kana sereuleu teh Arman ti soledat sarta teu bisa katulungan deui. Lantaran duanana oge keur balangah gebut bae. Arman ti beubeut di tengah jalan. Wiwirang oge pada marlong mah teu kurang-kurang nu nyeungseurikeun. Ala, ulah gogoleran di tengah jalan. Lowat cai kula sawa. 5 we,
Ali mah si Tungka yang serikeun ti emper toko bapana. Burung sia teu neleh biceun cangkang cau teh. Arman morongos ngadila ka si Tungka gemes lain dikieuna. Manehna nu nyieun gara-gara malah manehna kalah jeung serikeun lain minta maaf. Wulu mah manu sabak kaki bane nu awa matang aten dulu kulit pisang di jalan lain salah eta mah sada kaki we jeung sada kulit pisang. Si Tungka kalahnya kakak seuri bangun nu mah panas. Lain deui atuh Arman nafsuna. Memang eta nu diarah ku si Tungka oge. Sirilik we Arman ka hareupeunana teu anta parah deui kecerot beungeut si Tungka teh diciduhan menila mokot. Kurang ajar sia. Memang haja sia teh rek nyerahkeun ka aing. Ceuk Arman bari nolak cangkeng. Nafsuna ngahegak tanda ning rosa. Alah. Sia winadang nu kurang ajar Wang sia orang kan orang kampung sia Hana sia latang mana si wawi sia halam siala sia. Si Tungka malik nyarekan mani norostos beda we tisang rai kacang bari leungeunna pakupis nyusutan cidu. Sia babi mah cina loreng sia. Arman males nyarekan. Ada sia banyak oman. Aing latang lain nagli bawa silat lali gunung Hasan. Sia yang tahu main po liong wadong sai beli di bumi. Cek si Tungka manehna narajang ku gerakan tipu rek nyolok mata bari luncat sukuna ngahlang rek nejeh dada Arman. Awas suku ulah ditewak. Gumilar nyorowok ngabejaan Arman. Geus kajodi gerak tipuna si Tungka. Lamun sukuna ditewak manehna samana bisa malik lantaran panyekelna Arman bisa dipake talenan. Anu geus tangtu moal bisa ditakis deui. Bacurugna si Tungka tangtu bakal nyolok mata atawa beheung Arman. Moal kawasa pikeun nakis. Lantaran leungeun duanana keur dipake newak suku musuh. Najan upamana Arman hasil bisa ngaragrageun lawana ku jalan newak sukuna. Tapi bahaya nu leuwih hebat anu bakal karandapan ku dirina. Moal bisa disingkan deui. Jadi korban dua ramona si Tungka anu nyolocos alah manan wajah. Ngadengin gorowokna Gumilar. Arman sakilat ngarobah gerakanana ku jalan awakna dina gerakan monyet ngemil. Persis keur waktu badan si Tungka ngalayang keneh Arman meupeuh dampal sukuna. Hilong. Arman loncat ke tempat nu lowong nyingkahan pamales. Masih dina kuda-kuda pamonyet. Lantaran manehna ras inget kana ulin pamonyet nu diwarahkeun ku Gumilar. Kombinasikeun jeung tenggelan kari Arman. Deuk Gumilar ngegero deui mapatahan supaya dina ngalawan teh make pamonyet jeung kari. Lain deui si Tungka nafsuna dumeh panarajang anu munggaran nu diwangun ku gerak tipu Raja Wali nyambar oray naga. Gagal total. Bari merong kalawanna manehna ngadilah ka Gumilar. Lantaran pangna manehna gagal teh dumeh musuhna dibejaan ku baturna. Sabot keur kitu sorojo si Babah Gondok keluar bari ngajingjing barera. Maksudna mah rek ngabantuan nu jadi anakna. Dituturkeun ku si Ona bari wang-weng wong ngomong dina basana nu teu mata kaharti ku Gumilar jeung Arman. Ulah pipilun Gondok. Wani ngabantuan dewek pilawaneunana. Hayo ka dieu maju. Are hayang dibelek mata Gondok si lain. Gumilar ngagorowok ka si Babah Gondok. Digbes kitu mah. Si Babah Gondok murang teu wanieun maju.
ingetin ku pangalamanana ti heula gondokna rek dirojok ku Gumilar anu harita jadi lawana. Si Tungka barang mireng bapana jadi cicing teu ngalobakeun omong deui. Cak we manehna narajang nyebrut ka hareup. Ramo-ramo dua leungeunna nyolocos patutur-tutur sedang suku katuhuna rada ngajengkat. Ieu teh nu dingaranan gerakan raksasa ngaruntuhkeun gunung. Anu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Lamun gagal panarajang dua leungeunna, suku katuhuna bisa digunakeun pikeun ngabinasa musuhna atawa sabalikna. Si Tungka ngaja ngagunakeun ieu gerakan pikeun ngimbangan gerakan nu jadi lawanna tadi. Nyaeta waktu Arman ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Jadi ku ayana gerak tipu si Tungka ayeuna memang teu salah deui. Manehna bakal bisa nutup ruang gerak Arman. Di sabelah handap anu ngandung harti yen gerakan monyet ngemil teh moal bisa dijalankeun lantaran geus nyampak antina. Kesalamatan Arman pikeun nyalamatkeun dirina eueuh mun teu luncat ka luhur atawa kagigir. Hal ieu geus dibalitungkeun ku si Tungka kalawan asak ku ngagunakeun gerakan raksasa ngaruntuhkeun gunung. Cendekna Arman teh ayeuna mah nyang hareupan kartu mati. Sabalikna Arman nyang hareupan panarajang si Tungka ieu tembong rada gugup. Hal ieu kabireungeuh ku Gumilar. Oge ijiran si Tungka sarua jeung ijiranana. Gerakan luncat ka luhur. Memang Arman teu bisaeun mun ngalakukeun jingkrak hapa pindah tea. Katembong piuntungeunana lantaran baris disusul tepus ku gerak tipu nyolok mata. Sakali ieu gerak tipu si Tungka ngabingungkeun. Persis waktu panarajang si Tungka nyampeuk sarta katembong beungeut Arman aya dina kagupanana. Gumilar nyorowok, "Balik Bandung!" Hasil oge. Kalawan sakilat pisan Arman ngejatkeun awakna dina gerakan balik Bandung. Gerat. Awakna dituluykeun luncat kagigireun musuhna anu kaayaan posisina keur doyong lantaran narajang angin. Hiu. Arman ngirimkeun jurus kahiji Cikalong warahan Kiraksa wedalan Cikelet. Rokaya si babah gonok nu ti tadi nyaksian saperti Gumilar sabrehan ku manehna kajudi yen anakna diancam bahaya. Teu panjang mikir deui. Manehna gero ngelingan ka si Tungka. Ciat. Cenah ngadenge gorowokna nu jadi bapak. Tanpa mikir deui si Tungka rikat ngejatkeun awakna ka tukang. Salamet dirina teu kahakan ku jurus kahiji Cikalong. Malik deui sabrut we manehna narajang rek nobroskeun gerong. Arman rikat jingkrak. Tapi memang si Tungka leuwih ti heula geus surti ka mana gerakan Arman. Sakilat manehna luncat nyambarkeun sukuna kana dada. Arman ngalegot serong bari nyumputkeun awakna kagigir. Tapi suku si Tungka nu hiji deui nyurungkuy rek ngajajak hulu. Arman rikat ngarodon bari newak suku si Tungka. Di dieu kaistimewaanna si Tungka kalawan teu disangka-sangka lantaran suku nu sabelah deui sasat ditahan ku Arman. Manehna make bisa malik bari ngahiukeun sukuna nu sabelah deui rek nyamber beungeut Arman. Gumilar nu jongjon nyaksian ngaranjug lain di kieuna. Ngageuwat manehna ngagero ngelingan kanu jadi sobatna. Lesotkeun man. Ngadenge gerok Gumilar, ngagentak Arman ngaleupaskeun cekelanana. Akibatna hebat oge. Si Tungka ngagejeling rag-rag lantaran leungit kasaimbangan. Tanagana memang kabeh geus dipuseurkeun dina suku anu rek ngahayat najong. Sedang leungeun Arman anu harita dipake nahan ujug-ujug dilesotkeun. Tarajang. Gumilar ngagorok deui marentah. Barang kabireungeuh si Tungka rag-rag sarta masih keneh aya dina posisi can sayaga. Teu ngadaguan dipindo deui. Hiu we. Arman ngasupkeun jurus kahiji Cikalong kana careham jeung kekemplongna ku leungeun katuhu jeung kencana. Si Tungka ngajulaeu dina keur lowong kitu kakawatna geus dihakan manten ku tajong sapu jagat
warahan Gumilar tina gerak tipu Tanjung Pura anu antukna kalecina Situngka nyarelek kana tarang baga. Blak we nang garak bengkang teu usik teu malik. Mireungeuh nu jadi anakna ngalaman asor. Si Babah Gonok rikat luncat. Barerana dipalangkeun dina dadana. Tekadna ancur-ancuran rek bebela kanu jadi anakna. Minggir Arman. Gumilar ngagorowok. Maksudna mah manehna pribadi rek maju nyang hareupan si Babah Gonok. Tapi tacan oge maju. Teu kanyawan geus aya nu ngajleng. Luncat ka hareupeun si Babah Gonok bari nyorowok. Aing pilawan siamah Gonok. Kolot pada kolot. Si horeng Asmita nuti barang prung oge geus nyaksian bareng jeung Aki Sidik. Milu jeung nu loba ngadegdeg nu keur galungan. Gumilar mah teu kapalire. Lantaran perhatianana dipuseurkeun nitenan gerakan Arman nu bitotama jeung Situngka. Deula Asmita nu memang baheula kungsi jadi musuhna. Nafsu si Babah Gonok jadi ngulahek lempes. Teu beda we ti seuneu di banjur ku cai. Komo deui mireungeuh Gumilar nu ayeuna geus kanyahoan yen anakna Asmita. Anu jajatena kamari oge geus karasa. Ata si Babah Gonok jadi murungkut kuncup. Da tadi oge pangna maju teh lain ku wani-wani teuing. Ngan awahing kumireungeuh nu jadi anak ngalakon ngajolor kapaehan. Padahal mun diingetkeun pangartina mah lain jore-jore Situngka teh. Biasana ulin hoasan pai bawa ti nagri luhurna. Kalawan teu loba omong, rigidig we. Situngka dipanggul ku si Babah Gonok dibawa ka jero toko. Ada si Ona mani nyang-nyong bari tutunjuk teu puguh hartikeunana. Taksiran bae nyarekan lak-lak dasar ka Arman jeung Gumilar. Da sajaba titutunjuk teh mata sipitna mani pependalikan. Teu beda we ti mata gajah dulak delek. Ulah kalaka omong ana. Kadieu atuh maju. Ari ngarasa penasaran mah. Hiap jeung kuring we lah pilawaneunana. Keun bae dasar wa ieu pada dicalana. Ceuk salah saurang lalaki anu ngadegdeug. Nyorowok nangtang ka si Ona. Taksiran manehna kungsi meunang kateungeunah ti si Babah Gonok nu matak pipileun oge. Rajieun wani teh kabikang rasik. Ceuk baturna ngaheuheuh ngageugeuikeun. Bikang oge da dicalana. Sarua we jeung lalaki. Geunah ngabebeutkeunana euy, lain kitu baraya. Ki Arnasik nembal bari nembongkeun huntu ompongna. Sarta gap we kana padudanana. Wal diwolan bako sebul. Lain. Nu sejen raing ngengklokan. Sawareh deui gur ger saleuseurian. Jadi guguyon oge polahna Ki Arhasik teh. Ari si Ona da puguh ngarti kana naon-naon nu keur diaromongkeun teh. Rek kalawan teu wani. Ari hate panteg hayang mulangkeun kateungeunahna. Tungtungna manehna nonggengan nyemplong di lawang pantotokona. Mun diucapkeun mah meureun moal teu kieu basana teh. Top tah datakan bujur aing. Oloh eta sikan. Ki Arnasik bersin. Hus. Hayo bubar. Teu pupuguh. Kalah kami wir teu uni. Asmita gancang nyela. Didenge-denge omonganana jelema-jelema teh matak sareukseuk. Geus digebes kitu mah. Riab nu ngadegdeug teh ngaburiak bubar. Puguh ge lain lumayan wibawa Asmita pikeun urang nangka pait mah. Teu da boga kadudukan banar areng. Nu saeutik ge tara ngarah-ngarinah. Turug-turug wawasena baheula waktu meunangkeun si Barong teh masih keneh tacan kapopohokeun. Katambah deui ayeuna mireungeuh Gumilar nu jadi anakna. Boh wawasena boh jajatena geus kasaksian ku balarea
lain bantrak-bantrakeun. Kumaha mimitina teh pangna ribut jeung si Tungka? Asmita nanya ka Gumilar, lain ka Arman nu ngalakonanana. Eta nuju ngaliwat, nu kelawang teh ngalungkeun cangkang cau. Katincak ku Arman, dugi ka ngagedebutna labu. Sanes menta dihampur atah si Tungka teh. Ieu mah kalah kanjeng seurikeun sapertos nu puas. Walon Gumilar. Hebat oge tah. Ulina si Akel teh. Kudu mineng latihan jang Arman. Untung we tadi aya jang Uum. Ceuk Aki Sidik bari ngareret kaduanana. Sumuhun Aki. Orang Arman lalaunan bari ngareret ka sobatna. Nya Hegman, keh kukuring di balajar nulih mantepnya. Ngan pamenta teh Arman sing bisa mawana. Gerakan-gerakan nu matak-mateni mah sabisa-bisa ulah gana-gana ngagunakeun. Kitu saur Aki Nik oge. Diajar menca teh. Jabana tikeur ngabela diri oge pikeun ngamumule seni titilarna karuhun urang baheula. Sanes kitu Aki, Gumilar menta kasaluyuan ti Aki Sidik. Memang bener gitu pisan. Lain pikeun dipake kaagulan adiguna asa aing uyah kidul. Sing inget jalma mah teh anu punjul. Walon Aki Sidik bari jongjon we leumpang ngarendeng jeung Asmita muru ka imahna anu teu jauh pernahna. Harita ge geus tembong Nyi Esih keur ngajanteng we dina golodog. Kanca dangu sadayana, angin subuh ngadalingding nyelecep nyiwitan kulit. Teu kalis ditutup ku papakean. Beheung buni dibaguded ku samping sarung. Teu burung awak teh ngahod-hod we. Hiliwirna angin nimbulkeun hawa nu kacida tirisna. Pangeusih imah Asmita geus harudang kabeh. Malah mangsal hapi oge nu dina peuting eta mondok dina kapait. Geus cineluk we diharudum campego dina golodog. Asmita jeung Nyi Esih keur dariuk deukeut lawang anu pantona dipolongokeun. Aki Sidik, Gumilar jeung Arman geus tingrariung di luar deukeut golodog. Poe eta rek arindit ka Cicalengka pikeun maluruh anakna Aki Sidik. Dina balikna deui rek merlukeun nyimpang ka Cigasti sarua pada aya keperluanana. Aki Sidik rek nepungan padarga batur sapagurona baheula. Sedengkeun Gumilar rek ngadongdon indung bapa kukutna anu ngarorok baheula jaman keur budak. Nyaeta Ki Parta jeung Nyi Asmi katut Mang Dekong nu sok ngangakod jaman keur leutik. Ulah sampe wara di jalana Ujang. Geus kapanggih mah buru-buru we balik deui ka dieu. Mun kabedarahan engke tepung di ditu jeung Mang Haji. Anu jenenganana Haji Solih. Wartoskeun ku Uum. Emak tos aya di dieu deui kalawan rahmat salamet gitu. Ceuk Nyi Esih mapatahan kanu jadi anakna. Teu kalis ku geus bujang. Melang mah tetep we keur mah campur gaulna cacan sakumaha lilana. Saha kitu mah Mang Haji Solih teh? Gumilar nanyakeun hayang leuwih jelas. Nya nu ukut emak baheula. Oge anjeunna teh rakana Abah Parta. Rakana teh Bi Haji Mariam istrina Mang Haji Solih.
Mohon mak, mangga tangtos upami tepang diwartoskeun. Walon gumilar. Hega tujangnya didoakeun ku emak. Sing rahmat salamet di jalana. Moal hese neangan Abah Parta jeung Ma Asmi mah. Saci Gasti moal anu bireuk. Mangga atuh Mamang. Abdi nyanggakeun pun anaknya. Mugi ulah kirang-kirang yang api ngajaring. Gede oge puguh balata bolotok keneh naker. Jang Arman, heg didoakeun nya ku bibi sing ulah manggih pancabaya naon-naon. Yesi nyaritana di papai, pokona mah ngebrehkeun ka kamelangna kanu jadi anak. Mugi masing percantan we Nyai ka Mamang. Soal kanyaah mah moal benten dituang rama ki empi. Ulah disebatkeun langkung mah bilih teu percanteneun atanapi kaleulewihi. Walau naki sidik daria naker nyaritana teh. Mang Sahapi mah jeung Asmita teu panjang-panjang carita. Percaya sagemblengna kana kanyaahna aki sidik ka Gumilar. Puguh sasat guruna pribadi. Cukup ku jumurung kanu jadi anak ge. Dibarengan ku pangdoa sangkan mulus rahayu di jalana sarta buru-buru balik deui. Gesarapti kalawan ngucapkeun asmana pangeran. Ngabarengan lengkahna nu munggaran. Aki sidik ngungkug dituturkeun kuduaan. Kaluar ti wawangunan imah. Muru ka jalan gede. Mun aya dokar rek kawana raja heula. Tidinya kakara rek tumpak kareta api anu ka Cicalengka pikeun maluruh Agus. Nyaeta anakna Aki Sidik anu geus aya puluhan tahun ditinggalkeun. Hasil tidinya rek nyungsi Cigasti pikeun manggihan Ki Darga jeung ngadongdon indung kukutna Gumilar. Kanca dangu sadayana. Jauh mau burung cunduk, anggang mau burung datang. Moal dicatur di jalana. Pabeubeurang geus nepi ka Cicalengka. Nu diteang teh kampung Cikuya, tempat matuhna Aki Sidik waktu imah-imah jeung anak pamajikanana baheula. Ngan bae di Cikuya teh teu panggih. Lantaran anak pamajikanana geus eueuh di dinya. Cenah mah terus ka Garut nuturkeun dulurna. Ari imah jeung tanahna dijual ka urang dinya keneh. Malah geus dijieun gedong. Penasaran Aki Sidik teh terus we nanyakeun ka lurah. Oge meunang jawaban anu sarua ngabuntut bangkong. Ayeuna mah urang ka Cigasti we jang Ceuk Aki Sidik bari ngagedig ninggalkeun kampung Cikuya. Harepanana pondok naker kana bakal pibisaeun tepung jeung anak pamajikan teh. Nilik galagat anu sakitu rumitna taya meus-meus katerangan. Di Cikuya arinditna subuh teu tutumpakan. Ngetrik we ngeureuyeuh leumpang. Sarta datang ka Cigasti liwat tengah poe. Aki Sidik geus nincak kampung Cigasti. Tiluan pating arungkug mapai-mapai sisi jalan jajahan. Masing-masing kesangna teu wudu. Mending ngucur dina beungeutna. Puguh sorot panon poe masih keneh ngabetrak panas. Sabut keur pairing-iring kitu, ana gelaprak teh. Aya hayam satilu-tilu meuntas jalan. Joalna ti pipir imah nu dipake jalan. Ting barakatak ribut kawas nu manggih kasieun. Bener we. Da saterusna disusul kuting belewerna batu ka tengah jalan jajahan. Malah nu sahiji mah keuna pisan kana mumuncanganana Gumilar. Nepi ka ngadeprek nyeri lain lumayan. Naon ieu teh? Saha cenah boga gawe teh? Gumilar luak liuk bari muringis. Pecenghul teh hiji lalaki tengah tubuh pantaran bapana
keluar tigang leutik leungeunna nyenyekel batu pasemon baketut Hasyim nandakeun amarahna geuleuh ku hayamna dumeh poe bakona awut-awutan aya kana sababaraha sasagna dikoreh jeung dipodolan eta geuning manusa cik sing kira-kira atuh tunggar tengor teh ilikan ye cokor batur kabentur batu gumilar keheul bari nembongkeun sukuna nu mumuncanganana getihan malah menjual sagede muncang gendul. Oh eta ge menang ngira-ngira eta mah cokorna we nu nyampeurkeun pamaledog tembalna ketus Hasyim eukeur manapsu ka hayamna ayeuna ujug-ujug ngadenge caritaan heuras nu dianggapna matak resag kana ceuli teu tembalan teh kawas nu gumilar teu kebat nyarita kawas nu naon nafsuna eta lalaki asa beuki kasunut tos ulah kapapanjangan aki sidik gancang meper wajar pun incu teh ngambekna hati nggak tuh memuncanganana baloboran getih salira sanyana anu lepat tapi ari teu rumaos mah teu nanaon da bohakna ge teu sabaraha ngan kaula mah sejatu maros di mana ari imahna ki darga aki sidik saterusna nanyakeun batur sapagurona baheula padarga naon kitu si lalaki teh kaget malah make boga rasa curiga sagala lantaran padarga teh di lain-lain oge hiji tokoh anu geus moyan pagurona ku kituna teu kurang-kurang nu ngarasa sirik pidik ku kamajuanana ongkoh deui ras ku caritaanana ieu jelema asa teu sopan pisan nya hayang panggih we cenah manehna teh ngadegkeun paguron aki sidik ngajawabna sangeunahna we sumuhun bade ngersakeun naon kitu si lalaki keukeuh hayang nyaho maksudna lantaran kacurigaanana beuki nganelan rek mecak pangabisana tungtungna aki sidik ngarasa keheul nah aya jelema talete teuing ana pudigding teh eta si lalaki kahudang deui nafsuna tetela ieu jelema andar-andar teh aya maksud nu teu hade ka padarga nu memang guru manehna pribadi bari nulak cangkeng pok we manehna nyarita sugal jeung kaula we heula rek mecak mah coba geura jajal ye muridna aki-aki kok orompong kitu boga angkeuhan rek nyoba ka guru kaula degabeg ka era gumilar nu memang nafsuna tacan leler ayeuna disundut ku caritaanana ieu jelema nu sasat ngahina kanu jadi guruna teu anta parah deui ku ajelem we manehna luncat bari ngagero gampang nyapluk tes ya leungeunna ngaheat rek nyabok beungeut geus kitu mah atuh lapur teu bisa dihalangan deui ieu dua jelema teh dar we galungan silih teungeul silih takis siku jeung tuur dukdek pahibut paheula-heula papinter-pinter gerakanana pating kalayang pating serebet matak paur nu nempokeun aduh kanca cak ieu carita urang pungkas heula kancanya insyaallah enjing jaga ninggeto ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa atur nuhun kanca atur nuhun ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui
Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.